Sampurasun baraya sendiri. Dinten ieu orang diajar ngenaan waktu nu patali jeung poe. Dina dongeng nu kamari aya kecap isuk-isuk, lemesna enjing-enjing. Anu hartina waktu panon poe geus bijil tapi can luhur pisan. Kira-kira tabu 5 dugi ka tabu 10. Salian teh eta aya deui ngaran-ngaran waktu nu patali jeung poe nyaeta beurang, lemesna siang. Nyaeta waktu ti mimiti bijil panon poe nepi ka surupna. Kadua sore, lemesna sonten. Nyaeta waktu sabada panon poe satangtung nepi ka waktu sareupna. Kira-kira tabuh 3 dugi ka tabuh 6 sore. Nu katilu peuting, lemesna wengi. Nyaeta waktu ti barang surup panon poe nepi ka meletekna deui. Cik upami hideep amang sareng rencangan biasana sok dina waktu naon?